Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Mona dina pangajaran Basa Sunda materi dongeng bagian 3. Sanggeus hidup weruh kana papasingan dongeng jeung unsur intrinsik dongeng, ayeuna urang diajar ngadongeng. Ngadongeng teh mangrupa salah sahiji kaparigelan nyarita. Ngadongeng henteu sarua jeung maca dongeng. Nu matak dina ngadongeng mah urang kudu bener-bener apal kana dongeng anu rek didongengkeun. Copelna apal kana jalan caritana. Kukituna, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun dina prak-prakanana ngadongeng. Geura urang tengetannya, hal-hal naon wae sih anu kudu diperhatikeun ku urang samemeh ngadongeng teh? Anu kahiji, nyaeta urang kudu paham kana eusi dongeng. Tangtu urang kudu geus maca atawa paham kana galur caritana, para palakuna, kajadianana, sarta rupa-rupa hal anu aya dina eusi dongeng teh. Ieu teh jadi modal utama anu wajib dipibanda pikeun nu ngadongeng. Anu kadua, pake kekecapan anu gampang dipikaharti. Luyukeun bae jeung kamampu hidep pikeun ngadongengkeun hiji lalakon. Upama aya kekecapan anu teu kepikaharti, bisa wae diganti ku sasaruaanana atawa ku kecap anu leuwih basajan atawa sederhana. Anu katilu, ngatur sora. Dina ngadongeng, sora bisa wae ditarikeun atawa dilaunkeun, tapi tangtuna ge kudu luyu jeung eusi dongengna. Intonasi atawa lentong oge bakal nangtukeun hirup henteuna jeung mata kataji henteuna hiji dongeng. Anu kaopat, ekspresi atawa pasemon. Ekspresi patalina jeung ngajiwaan eusi dongeng. Upama dongengna sedih, tangtu pasemon atawa mimik wajah oge kudu nembongkeun rasa sedih. Sabalikna, upama dongengna gumbira, pasemon ge kudu nuduhkeun rasa gumbira. Anu kalima, gerakan panon. Ieu oge penting pisan dina prak-prakan ngadongeng teh. Ulah ningali wae kaluhur atawa kahandap. Pek, teuteup panonton atawa anu ngaregepkeun dongeng urang. Ku cara ieu urang bakal meunang perhatian ti nu nongton. Anu kagenep, gestur atawa gerak awak kudu ekspresif. Maksudna, lamun leuleus lungse dina waktu ngadongeng, moal ge matak narik. Ngadongeng teh kudu dibarengan ku robahna intonasi atawa lentong. Lentong teh nada bicaranya guys. Gestur atawa bahasa tubuh. Anu katujuh, improvisasi. Hade pisan upama urang apal kana caritana. Tapi upama poho di tengah jalan, bisa wae urang ngalakukeun improvisasi. Tapi improvisasi teh sabisa-bisa kudu nyambung keneh jeung lalakonna. Anu pamungkas nyaeta urang kudu pede alias percaya diri. Tangtuna upama urang geus ngawasa atawa menguasai eusi jeung rupa-rupa hal pikeun ngadongeng, urang bakal percaya diri. Tembongkeun sikap anu someah jeung gumbira samemeh ngadongeng. Upama geus asup kana caritana, luyukeun ekspresi urang jeung kajadian dina carita. Ngadongeng teh biasana sok aya oge pasanggiri atawa lombana. Anu diajen dina pasanggiri dongeng teh secara umum mah biasana anu kahiji nyaeta vokal. Nyaeta bedas henteuna sora. Anu kadua intonasi, lentong jeung wirahmana. Anu katilu artikulasi, nyaeta bentes henteuna, ngaluarkeun kecap, ngaluarkeun sora kecap. Anu kaopat nyaeta ekspresi, paroman jeung pasang peta. Tah, eta hal anu opat teh dina basa Sunda mah disebutna wirahma, wirasa, jeung wiraga. Geura urang titenan contoh ngadongengna. Wilujeng nyakseni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring bade ngadongeng anu jejerna dalem bonceng. Dalem bonceng teh pati carita maneh. Kacaturkeun harita manehna nu coboyan di Taman Padasa. Teu lila, cong aya pakiringna laporan. Aya naon euy? Cek dalem bonceng. Panggiringna ngajawab. Aya
kamu juragan kena di kandang besi saurna anjeunna nuju milarian putra nang jenengan boncel. Hah? Naon? Tidak luasna boncel. Gancang bae mun kapadalaman nepungan tamu. Ari bre nyampak aki-aki jeung nini-nini. Kaciri ti lemurna teh. Papakean kacida basa jana, awak geus kacida rang kebongna. Tayona lantaran hirupna sangsara. Mamawa buntelan butut, teuing naon leusina. Ras dalem boncel kana lalakon hirupna. Baheula manehna kabur ti lemburna. Lantaran teu betah bae dicarekan pegunungan anu sok nikahan. Batan ngabatin manehna tuluy indit. Teu bebeja-bebeja acan kakolotan hirupna kacida sangsara. Susuganan di lembur batur pinanggih jeung asmana. Kaburna nepi ka Cianjur. Dalam boncel digawe jadi tukang bebersih istal alias handap. Kagungan juragan kapala. Lantaran dalit jeung budak juragan kapala tur bisina ngabaturan mun keur diajak. Dalam boncel nepi ka bisa maca jeung nulis, malah bisa nyieun surat sagala. Nempo kapinteranana, juragan kapala ngangkat dalam boncel jadi juru tulis. Dasarna sih kudu mujur, karirna tuluy nanjak. Jadi kepala gudang, jadi patih, malah atupna jadi dalam dicari. Ke gitu kan geus dalam boncel. Bisa jadi ieu teh bapak aing nu baheula ditinggal. Tapi lamun aing ngakuin ieu teh indung bapak aing, nyarek ditanda di mana ieu beungeut. Meureun sana cek batur teh dalam anu pajarmena horeng budak zaman susah ti lembur. Cilaka. Ari si Aki jeung si Nini barang rempor arai dalam boncel geus besek deui mun eta teh putrana. Nu matak si Nini langsung ngarontok. Ujang, anak emak. Sakilat dalam boncel ngagiwar pokna sugal. Heh, Nini, Aki, nya saha maraneh teh wani-wani rek ngarontok dewek? Dewek teh dalem, nyaho. Si Aki jeung si Nini coloho disangka dalam mereka sarkitu. Pok si Aki nyarita leuweung. Kasep, sanajan apa lila teu panggih. Da samoal kapalingan teu tepuan mun hidup teh putra ngajeng apa. Dalam boncel ngarerek kapanggiringna nu coloho mata si meuteun. Harga dirina asa dihina. Pokna sugal. Di mana teuing dalam buka kolot sangsara model maraneh? Ayeuna mah indit. Teu sudi aing boga kolot sangsara model maraneh. Beli langsa si Aki jeung si Nini ninggalkeun padahal red deui ka dalam boncel anu ngabedega mulak cangke. Duka ngaleos ka mana si Aki jeung si Nini. Da ku dalam boncel teu dipalireng. Beureun asa kelepasan omong. Tipoe kapoe dalam jadi loba mulu. Awakna beuki begung. Da kana barang daharna oge kurang. Ateuna berat geri diriung-riung ku para manggih. Dina kulitna bijil kesreng. Nyak srek saawak-awak jeung adeul ka bina-bina. Tipoe kapoe geuringna beuki parena. Taya deui nu disambat iwal indung jeung bapana nu boa aya di mana. Bapak, Anjun di mana? Jadi, amanat tina eta carita teh nya eta hade goreng oge kolot. Sabab anu ngaran kolot di mana mun geus nyeri hate cilaka ka budak. Sakitu wae nu tiasa dipiharteuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.